Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membawakan cerita Ulin di Buruan. Let's listen up. Ulin di buruan. Buruan imah kacida lalegana da jarang keneh nu kawin. Sajaba dipelakan kekembangan jeung bungbuahan. Buruan sok masih keneh laluasa keur ulin barudak atawa tetanggapan ari hajat. Buruan teh kacida laluningna da unggal poe sok disapukeun. Barudak biasana ulin di buruan sarengsena di sakola. Ngan ari poe Minggu mah ti isu keneh geus nyalamper ka imah ngaokan ngajak ulin. Loba rupana kaheureuyan barudak teh ti mimiti ucing pris, ucing sumput, doclang, gatrik, boy-boyan, galah, simar, congkak, ngadu karet, ngadu kaleci, ngadu kartu, babandaran, imah-imahan, bobonekaan, papasakan jeung sajabana. Nu arulin sok kamalinaan tara inget ka waktu atawa dahar katungkulkeun ku pangaresep. Sora barudak eak-eakan bangun hubungan sok kadenge ti kajauhan. Utamana lamun keur ucing-ucingan silih berik jeung baturna bari saleuseurian da sieun beunang. Ucing guliweng teh mangrupa kaheureuyan barudak nu diwangun ku dua guliweng. Guliwengna aya nu gede jeung nu leutik. Nu maena campur wae aya nu gede, aya nu leutik. Lamun budak leutik hayangeun miluan mah sok dibawaan, disebutna teh anak bawang. Hartina lamun parang kabeunangan teh sok dihampura da leutik keneh. Anu jadi ucingna saurang kudu bisa noel anggota nu aya dina guliweng. Si ucing teh ngulilingan neangan nu bongo. Lamun aya nu kacampa hartina jadi baturna pikeun neangan mangsa. Atuh anggota nu can kabeunangan silih sedek jeung baturna bari seseurian jeung ting jarerit da lalabuh. Atuh lamun geus kitu sok jadi kasempetan keur newakan mangsa. Nincak wanci asar mah barudak sok inget da waktuna ngaji. Aya nu indit ka masigit atawa aya oge nu ngajina di imah guruna. Nu ngaji di masigit teh tas magrib tepi ka isya. Bubar isya mah der deui arulin di buruan. Geus bosen ucing-ucingan lompatan silih beunangkeun sarua capek ganti ku ucing sumput. Hoream kanyahoan ku batur atuh nyumput teh sok dinusuni. Ku teu mikir sieun oray atawa nincak beling nu penting mah teu kanyahoan. Ka dieu geuwat tong ganeng, si Udi ngaharewas ka baturna. Ari maneh rek los-los ka mana atuh Udi? Ieu mah kandang domba, ceuk baturna ngajawab. Manggeus tong loba ngomong bisi kanyahoan. Set. Bokna deui bari neueulkeun curug kana bahamna. Atuh nyumput teh sok dina hara-haraeun. Saperti di kandang domba ngadedempe sanajan bau tai domba oge. Di kandang hayam balik keteyepan da bisi ngagareuwahkeun hayam nu keur sare. Di dapur imah bari mentang nginum. Jeung dihanapeun kolong imah bari ngebulu urut hayam jeung entog ngarupuk. Lamun hoream kanu tempat-tempat kitu nyumput teh sok dina dapuran tatangkalan seperti tangkal cau, tangkal tiwu bari jeung merang oge darongko duaan atawa tiluan. Sakapeung hayang seuri ningali nu kokotetengan yang anu nyumput. Atuh sakapeung sok teu kuat hayang seuri ari barak katak teh disada teu bisa kaampeuh. Atuh pada nyarekan peda panyumputan kanyahoan. Rek teu seuri kumaha babaturan aya nu hitut bau pisan. Bari nutupan irung bari guntreng silih tuduh saanu hitut. Pedah recok gandeng jadi kanyahoan. Lamun geus kitu mah bubar da kabeh kanyahoan. Bosen ucing sumput, giliran ayeuna mah ucing kudupruk di terlas imah gedong. Pamaenna dibagi 2 grup. Tiap grup kudu ngirimkeun hiji-hiji anggotana terus diteguh ku grup lawan. Anggota nu dikirim teh dikurungan ku samping jeung cindung sabaraha lapis. Nepi ka teu bisa katempo. Waktu keur diteguh sok dirampaan awakna kira-kira saha. Nu keur diteguh teh ngorondang ka tengah jeung teu meunang seuri bari getek oge. Lamun kateguh berarti eleh. Kitu jeung kitu wae nepi ka beres. Baheula mah ulin di buruan lamun ti peuting teh sok nepi ka tabu 8 atawa tabu 10. Kumaha geus capena wae atawa tunduh.
Bisi kuklot dicarek oge sakapeung matra didenge da resep jeung batur seserian. Es tuning taya kasebeuh teu beurang teu peuting ngan arulin bae barudak mah gawena teh. Kanikmatan nu dipasihan ku mantenna ku barudak mah disalalukuran ku rupa-rupa kagiatan. Boh keur dunya atawa akhirat kabeh dilakonan. Eueuh kasusah jeung Bang Balu sanajan hirup heureut pakeun oge. Es tuning bungah wae nu aya unggal poe teh. Mata keur budak mah arang gering da seueuh barang dahar, wareg ulin jeung bungah wae hate. Beda lamun geus kolot, awak nyeri balas gawe berat. Pikiran custos loba masalah. Palebah dinyana mah da geus sunatullah kudu kitu. Pamohalan bisa deui jadi budak. Nya disukuran wae da geus kitu kuduna. Itulah cerita Ulin di Buruan. Terima kasih sudah menyimak. See you.